kalihna ti eta kaula nu naon tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalem dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura sabab eta teh jimat nu paling wayang-wayangan laras kaula nu najan bari jeung akang oge sami bae dina hirup kahirupan di alam dunya terlepas antara salah jeung bener adil jeung murka kangaranan manusia tungkul sok rajin luput tangga sok rajin lepat samenit ganti saja merubah apa ke isuk eta geus jadi busana manusia di alam dunya kukituna urang pada balumbang timur pada saling hampura antara urang jeung urang urang kapinu gawe pangrasa atuh ping tiga natamsa diajeng-ajeng purwa ngaging silingih dongkap ka dieu aya pikeresaeun naon memang aya padung nanging sangkan caina herang laukna beunang urang luyukeun jeung budaya urang ari budaya urang teh nete taraje nincak hambalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan ngembit pasir mapai jungkrang kaituna nu dipalar teh meleng ameh malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan kata mah digondeng ku agama ngandung harti salopa timalan pangarasa bageakeun Kakang Semar kapayun kasepuhan aduh aya anakmu nampi kana pangbagea juragan pangaulaan oge ngahaturkeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan kawuwu juragan pati nuhun kah punten kabegeran kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana nu bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing ti pakemitan nu tasabuk sareng mamanahan nu kiluntur kolbu jemar mana nu ditedak ku jisim hati kira pada kan sami-sami kan kalayan aya pikir dina waktos ayeuna ngaging silingit domungkapna ka dieu malum jisim abdi teh anu pak di gudang nyayogikeun naon rupaha anu jadi pangabutuh para pangagung di daerah ayaan Kang Semar kulan hampura kapotong waktuna be leres mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun tega nuhun Kang Rayi kaula nun kula pangarsa tansah diajeng-ajeng kaula nun saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun geus nyaosan kana pangangkir kaula dina wangkit kiwari timalan laras oge jabati eta kaula oge ngahaturkeun layang pangajen anu sipati oge ka Kakang Semar dina mangsa ayeuna nu kapandang ku diri kaula teh teu ngijing sila bengkok sinemah istuning satya satu hotelen ukur kekecapan tapi bari jeung prak-prakanana
Timalan pengersa margi dikawit ngecek lebur melak tandur bapak kan melaksa mangkat tuk jadi negara anu merdeka tur laluasa ieu teh negara amarta nu kapandang masyhur negara amarta bisa kawilang berat beunghar bro dijuru bro dipantok ngaleuyak di tengah imah buncir leuit loba duit teh hasil gawe muran cage antara urang jeung urang disakawit alas berkat nepi ka diproklamirkeun jadi negara amarta dagening salira teh seke seler alas warna marta baheula anu memang pindah digawe ka kaula teh bari jeung teu nembongkeun malah nembongkeun gawe anu rancage anu bener-bener istuning sepi ing pamrih rame ing gawe taku kituna wajib lamun kaula teh mah mere layang pangajen khusus kaki anu jadi leungeun katuhuna kaula dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ulah nagara rayi aduh hampir bunuhun laksa ketik pangkabingahan Gusti kawuwuh Kakang Semar oge timbalan sasat jadi tokoh masyarakat sakat jadi pinis di pakampungan anu dipikakolot ku salarea rahayat-rahayat nu aya di sabeuleureuh tumaritis desa Kenagorowo sabab pangwangunan teh moal bisa ngawujud lamun teu aya gawe bareng antara urang dayeuh jeung urang lembur laras anu memang sabagian pamadegan Kakang Semar teh disumbangkeun demi kemajuan negara jeung bangsa nanging hapunten Kang leras utawi dina pangwangunan di negara ngarumasakeun kaula di daerah adipatian Ieu Madukara teh memang lamun ngudag kana 100% oge geus beres leras bisi aya nu kaboler boh dina jalan boh dina fasilitas umum nuliana penerangan jalan umum kesehatan pendidikan sareng sajabina anu memang lamun daerah teh kurang kene tinangtu kaula dipenta sangkan maju na salarea sababaraha aspek nanging panginten kulantaran waktu anu sampore turtad artos anu sakedik tinangtos aya skala prioritas anu bakal diheulakeun uger ku anggaran mudah-mudahan salira tiasa memperhate-hate masyarakat anu rek ngayakeun anarkis demonstrasi ngeunaan ieu kajadian ih da parantos janten kawajiban dina larasan ieu sim kuring salaku lurah di pakampungan da ai lurah teh sanes kepala desa sapertos bapak kades pada asi da jisim abdi teh lurah anu lurahkeun lurah anu dipikakolot ku salarea anu memang sakedik ageungna nyaeta we da ai kapuseur dayeuh gumrang gimrung jeung barudak teh nyaeta sasireun sabeunjeureun ngiring aub dina mangsa pasamuan sapertos ieu anu mawi informasi nu ka kuping ku jisim abdi lamun aya selentingan anu silu ngiring aub dina mangsa lempeng nu margi kulantaran ayeuna beudieuna geus canggih sagalupa nyampah berita teh lain cara baheula ayeuna aya kajadian enjing karek dimuat ayeuna mapan aya kajadian ayeuna dimuat sakedep netra harita keneh hewanya nyaeta ngaliwatan media digital sosial media anu sasatna teh kadang-kadang berita teh aya nu bener
aya oge anu hoak tak numawi disimpuring teh nya sasireun sabeunjeureun dina ngafilter berita-berita hoak teh kumaha cara jeung katangtuanana sangkan ulah lain dina sumber anu asli kitu Kang laras sareng barudak si Cepot Sidawala oge digalakeun Sidawala nu utamina mah nyaeta di tiap-tiap dai manehna mah geuning jadi DKM masjid ngiri dina ngafilter berita kumaha carana narima berita-berita anu hoak kumaha carana narima berita-berita anu bener-bener asli anu nyata bisa pilih-pilih bisa milah jeung sajabana nya lupung ngan aya si Cepot mah jadi cacing calang nya maklum panginten awi sadapuran telempeng kabeh jadi mun boga HP teh mah teu dipake tepat manehna tepat guna eta teh di malah da ditempo-tempo ku je si abdi teh kitu we cinuk-nuk bebarengan teh main selawat eta teh leres nu mawi teh oge nanging ngeureuyeuh nikre sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal di sana pemunguncangan si karacak ningang batu laun-laun jadi lego rupi oge gitu manawi nya nuhun Kang Semar di malah ngeureuyeuh we urang teh demi nagara demi bangsa laras kaula nu nya jabat di eta Sumitra kaula nun kula Gusti ngaging silinggih ka dieu teh tumali jeung diri pribadi kaula desa kawit kasumpingan nu jadi anak yen kaula teh boga turunan di padepokan Andong Kancana putra Nyi Endang Manuha nyaeta Dewi Pergiwa lan Pergiwati laras pangarasa dina mangsa panggihna teh nyaeta jeung Abimanyu anak kaula anu sasat Abimanyu teh neangan syarat wireh Abimanyu boga maksud jeung tujuan anu tangtu wireh Abimanyu teh palai garwaan ka putrana Kakang Batrakrasna Dewi Siti Sonari nanging kulantaran harita teh lobana panglamar nya weh diayakeun gelar saembara ai saembarana teh saha-saha nu pangheulana neangan putri sakembaran pikeun pangapit panu bakal dikawinkeun dikeresakeun dina lumampahna Abimanyu teh tepang sareng pun anak Dewi Pergiwa lan Pergiwati bari memang arang langka kaula dedeheusna ka padepokan Andong Kancana teh atah anyang bener jadi kawin harituna pelang panggih-panggih geus gede maklum ku ayana kasibukan maklum ku ayana kariweuhan di negara da kaula teh jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya imalan kaulan tapi geuning najan barejeung teu kadidik ku diri kaula salaku bapana da abongkena terusing madu trahing kusuma di akina da sidik adikina teh nu boga padepokanana hade kasemah lain ukur kekecapan sokomo kakolot mah istuning sembah tepung jeung sajabana tarawani ngaluhuran basa jeung carita keur memejehna gede geus dewasa eukeun dina mangsa rengse ngistrenan Abimanyu nikahna ka Dewi Siti Sonari
Nyi pergiwa lan pergiwati anu kiwari aya di Kaputren daerah Madukara teh anu sasatna teh jadi kembang anu ligar sasat seueur bangbara anu rek nyeusup maksudna seueur anu ngapelan tah eta maksudna Gini bulannya. laras teu syirikna unggal poe aya jajaka aya jajaka tulen aya nu ngaku-ngaku jajaka bari boga salaki cenah kaji sim abdi ge mangga congkotet oge kitu salam teh keneng pergi wa teh Ya nitip salam ternyata. nya Belah dijengke-jengke. ngan dina lebah dieu horeng simana horeng sajabat di jajaka anu rawuh teh anu biasana anak kaula Gatot Kaca putra Kakang Bima anu memang arang langka ku panggihna ka dieu ku ayana pergiwa lan pergiwati teh remen ameng ka dieu na teh Kadak-kadak idek lihar. teu syirikna unggal poe mawa martabak laras kaula nepi ka giung unggal poe dibere martabak ku Gatot Kaca ditanya ku kaula ngan ukur sasamet amengan jeung amengan ka dieu laras beh dieu ku kaula teh ka judi kabongkar maksud tujuanana Kaboker bulannya. dina mangsa kaula rengse musyawarah di daerah Madukara teh ngali paduduaan Gatot Kaca sang Dewi Pergiwa di Patamana oh laras Ini. horeng simana horeng kaula teh bunga ngang amarwata suta kulantaran ieu anu jadi anak Dewi Pergiwa anu kiwari teh keur hahadean jeung Gatot Kaca Gini. laras tak yakin kata mah ongkoh kaula narima surat di Ratu Arimbi yen maksud tujuanana hayang ngalamar Dewi Pergiwa kangge Gatot Kaca Gini. laras kaula nuhun anu kiwari pakpik itu ieu geus hampir kana 3 minggu direngsena Abimanyu diisenan ditikahkeun 2 minggu nepi ka ayeuna urang teh capek rek hajat deui Oh, ciken. laras Cikenehnya. anu yakin bakal ngondang raja-raja di luar negara sabab ieu teh wajah jeung wajah Hajat sabar. ajat samrat bakal 7 poe 7 peuting nu numawi ku kituna kaula nitip Kang Rayi Sumitra bakal leuwih ekstra dina digawe bakal leuwih loba dina digawe sajaba jadi pati teh wayahna ngarangkep jadi wawakil kaula salaku adipati di daerah maklum kanu ngaranan hajat yakin bakal loba kaboler kudu ngawujudkeun panata calagara utawi panitia di antara panitia teh nyeta Kakang Semar Gini. Ya. si Cepot si Dawala oge sajungjang kerawat daerah Madukara laras isim abdi mah da bagian konsumsi gitu Jadi eta we uang. nya gudang kumaha Kang gudang teh teh paratos eusi Pinuh di goa teh bulannya. sayur mayurnya eta konteks sareng Pak Haji Yayat Barokah Lo laras. eta teh di Malang margi dina rupaha tutuangeun sayur mayur tos kahendal dina lebah eta teras ongkoh dina air bersihna datang tosna oge 7 poe 7 peting teh marukana luar biasa rongkana taku kituna nya hubungan we ka Pak Haji Yayat Barokah Mang Acong Kontet salaku komedian Laras. salaku MC
mengancung konten eta jagung-jagung nih nya pemain basket anjeunna Pemain voli. Wah. atuh lauk paukna itu ieuna pamancingan datang tosna ge seueur tatamu teh satacan harihana teh yakin bakal seueur tatamu anu sumpi tempat terus disayogikeun bilih dina mangsa lungse itu ieuna bilih dina mangsa nuju aya pada malam itu yang ngantos waktu teh aya pemancingan barokah hiji sareng pemancingan barokah dua dihibur we ku putra barokah dina waktu resepsi teh Eta apa? resepsina nya bilih bade bintang tamu anu nuju hit saha ade lonok ade asli seueur anu bakal icikibung sok komo bari jeung gegeden dunungan anu hajat mah pirah kue dipentak tenaga mual make jeung temikeun tah kitu Timbalan kaulan minggang dina bulan hareup kana 2 minggu ti ayeuna mincak ti poe tanggal 3 tanggal 3 oh 2 mingguan kirang panginten nya Daras. ku kituna pak pikpek itu ieuna minta supaya dicatat Kang Semar di malam bilih aya nu kirang rokok jeung sajabana Eta dawa. bebeja kapanata calagara mulyana sae mangga sae lir saweg imal wacana sapraptane pun aya tatamu di saluareun ieu tempat daya sanes ieu teh residorna lan adipati karna anu bade ngahajat matamu ka wewengkon Madukara nepangan Arjuna kayanana sasajingga sareng dawala salaku komandan Hansip maksud pada laporan kalebet ieu karaton punten punten saha nu gagande saha nah sana barudak ya Mohon wa ta. sampurasun rampes Wah. saha di luar abdi saha di jero si kunyuk ning saha Kang Semar si cepot nu aya naon cepot ka dieu duka tuh tong didangu ulan Dianggap dari da eta mah sok kitu bisi punta penta ka jerona punjun nanaonan sia Gerakun kolong. nunungan teh keur ngobrol Dinas sedang ngobrol. Ih kagak sia lah naon geus sangka aya tibum deuleu tibum marah-marah Ibu mesti jawab. tong denget teuing laporan kayaknya laporan buru laporan. tong diguting di buma entong Tong dianggap. Kang Semar kulan tong wara dicarekan bisi penting Sumitra kaulan nun kula wayana katukan juta dewek selaku panitia euy heeh ngarakep keamanan Eta teh. ngajak wae job desk dipake ku dewek kami gede gaji aing heeh Palingan bawa Itu angkat. calung ku aing Eta teh. nya wah proyek gede ieu bajedoran ku dewek euy Pasti. rek kala komisi we ingat Benar begitu. loh nyanggakeun semua pengebak tos lan diterima sasajingga kau nyukuragan Sumitra diterima sasajingga cager sae naon ayeuna aya naon antas lan
Naon ngerakeun kolot. Naon? Kukulunuan ka dieu eta sopan seling. Kolot rama teuing tuh. Dunungan teker. Dinas Dinas dunungan teker masamuan. musyawarah nuhun. Macam-macam lah. Ke technical meeting tong macam-macam sebelum. Tong ganggu beli naga tuh. Rek laporan. Laporan naon sedangkan bagian anak tuh. Iya bagian. Jangan marah-marah. Oh, Noel. Papa jangan marah-marah. Kemudian goblok sih. Ada geuleuh papa mah kabdi. Anu ngewa mah gitu. Kalem jangan lah marah-marah. Geuleuh Rek laporan. Laporan naon? Kelana jupe heula. Awas kamu terpenting. Diam. Diam. Oh, Bapak sebagaimana? Bagaimana Bapak teh? Dewe? Konsumsi dewe? Lain Komandan Hansi. Lur kene keamanan. Nya. Lur kene konsumsi. Lur kumaha? Tamu-tamu nu sumping, beraku mau diberi konsumsi. Keamanan oge mun lapar sia konsumsi. Mun konsumsi mau datang, lamun teu aya keamanan, momun aya begal. Keamanan heula dong. Nya penting keamanan. Icing. Punten ulang. Kalaka ho kaget teh. Ieu Berbut alas. amankeunna tapi geuleuheun. Nya. Sejak laporan si Buring teh. Laporan naon pot? Laporan naon sasaji enggak? Nu mawik lah. Ngerakeun, sudah ngerakeun sia. Tong ngerakeun si Leing. Si Leing teh geus gede. Sing bisa dipercaya. Lamun si Leing teu bisa ngomong ke mana karap, mu ngomongna ka mana karap aing nu wirangna teh. Kolot si kolot. Sok dipenta dewasana. Ngentep seureuh ngomong teh. Sing dinas, Sindaria. siga Paji ajat ngentep seureuh. Sing bale. Melotot wae goblok. Bisa pernah ngiceup abdi teh. Ieu we mah. Ini diam. Punten Pak. Oh, siap ya. Punten teu kemot Pak. Can ge acan. Nepi ka meledeki si kurang ajar. Hareupeun kolot. Tah sia mah karekek geus moal baleng sia mah. Ge kana mah jeung heula. Punten we kulan. Nah, sia teh ngapal naon tadi teh. Nepi ka pengar-pengar teuing. Ada terpirang ada harga receh kelem. Aya naon sastra jingga lan aya naon. Atena naon? Tuh nya si koplok mah. Maksud maneh aya naon teh naon? Pan api teh bagian keamanan agan. Ngandung arti setiap aya jelema anu rek musik-musik mula mandi ngaudakeun macan keur sare. Ngaganggu kana keamanan api tanggung jawab. Bener. Tah, matak teh naon teh teh aya naon. Jadi aman we. Jadi waktu sekarang ini masih disebut kondusif, Ya, aman terkendali. aman terkendali. Sehingga sampai sekarang ini aku teh Naon? dari hari kemarin sampai mangkuknya sampai hari sekarang alhamdulillah tidak ada apapun isuning melongpong dan ada dina keadaan sehat walafiat. Begitu laporan keamanan. Saya kita unggul belum santai heula. Deui jabati itu, Aduh, eta. deui jabati eta meureun. Diam. Nah, aku teh kan bagian keamanan agan. Nya. Di isu jedur nepi ka suara jeder. Panggih sampai peting, sampai mendengar tengah malam anjing bebaung. Saya diam selalu pos ronda. Nya. Standby. Selalu on. Itu rok kopi 10 renceng.
Rokok. Sekarang udah setengah rejeng juga, udah habis. Wah, udah mau ledis. Jadi satu laporan, kopi setengah rejeng lagi, Ya. udud weh setengah batang. Tapi kapan tinggi laporan sekurang aja. Gitu-gitu wae penting mah dong saya tahu. Terus, nah itu laporan pertama. Ya. Ya. Laporan kedua, Kumata. ketika aku tidak ada apapun, aku tekan ngalumun. Ya, ngulang. Nya weh, aku teh mendapatkan kegiatan sama si Dawala adik aku untuk menghibur diri sendiri dengan permainan gaple. Gaple. Tetapi aku kesal karena aku dicekek wae balak gedepnya sama si Dawala. Di kojoran wae. Nah, ngerakeun si goblok. Wah, ya, marukana atuh. Gitu-gitu wae laporan kedunungan si teh. Jadi maksud maneh laporan teh maneh eleh gaple. Eta Oh. dina mangsa abdi keur main gaple. Tadi dia ya laporanna. Nah, aya tamu. Ya tamu. Tamu di mana? Tamunya itu dari mana deh Pak? Atuh, ya tes ya. Nya abinya. Kelananya. Saya tahu. Dari Astina. Di Astina. Muhun. Saha Gusti Ajo. Ajo teh saha? Gusti Ajo tuh rama guru. Ya. Residorna meureun teh nya eta atuh resep kenyang Ajo. Apa sok ngomong gitu? Ajo. Sok gitu ngomongna. Nya. Dedengean kaula teh rama guru Residorna ti jajar sakalima. Tah eta. Kadieu ulang. Sareng Adipati saya teh Pak diawangan teh karena Eta. Gusti Dipati karena anu bener ieu teh sumpah mati abdi gan suwer jadi kumata nah widi pi orang ka dieu atuh lebih kumaha Cobi ular. upami diusir ku abdi usir ku abdi Langas pisan ya. upami ku abdi titah antasana di pemancingan Tuh. Taman. hari hade nama titah ka dieu piraku bari jeung guru kaula teh Ya atuh. dosa satemena lamun kaula nepi ka dengangkeun kana jadi guru gitu nya Bagi aku yang rumah. hari kopi bagian panitia bagian konsumsi siap gitu mah tuh wayana sasajingga bawa ka dipi orang lebat caek lah nun sasajingga lamun teu aya maneh meureun kaula teh kalalanjoan we cumarita di dieu teh sami-sami kula nuhun sasajingga nuhun pisan sami-sami kula jaga di keamanan siap Wah. permios bra ini siap dunungan geus men nganuhunkeun tu kabitu juragan Arjuna nganuhunkeun juragan Sumitra nganuhunkeun nah ayah nepi ka teu kecet-kecet nuhun ge sami-sami nut bating Goreng tuk-tukna sia tuh. nya geus naon laporan teh itu can ka jero dewek mah aya bi asup teh naon eta ke dapur aing mah ka WC Aduh. coba can laporan can silai mereka itu ampun boro aing ngejedok di dieu teh aya sugan teh geus laporan teh Baru nungguan. jadi kumaha tuh sok ku si aing dawala pelan ku si laing ampun aing rek kunaon isuk balelo deui cubrita ka mana karep Sok tak tek. Gusti nu agung haling atuh di kitu nyikah Sadi wae tuh uang. enten saha teh nah si dawala sadana mah Nyawa kan. sampurasun rampes pangapunten kulan rek naon siling bade laporan abdi Oh. aya laporan naon duka atuh Laporan deui wae. Laporan deui wae man. Ais.
yang akan semua pangabaktos diterima kau juga juragan Sumitra diterima dawala pi yang akan semua pangabaktos pi Aduh. sete papi kain Nya. ada bahasa mah teu meuli eta teh naon Nya. diterima ku dewek punten ka pengeran Pak aya naon siling pada laporan naon mangga punten punten Pak sok ya punten kula nya naon dawala abdi sebagai wakil keamanan Oh. nya wakil keamanan mohon komandan abdi komandan Sersan Cepot Oh. abdi Jenderal Dawala nah saya teh lur kene ku wakil jeung kembali ke abdi nya bade laporan pula bade laporan naon bade laporan teh kieu dina mangsa kamari mangkukna abdi teh dina mangsa jadi keamanan wakil keamanan teh istuning pikeun cegah bisa aya naon-naon di perjalanan utawi nu aya di pertempatan bisa aya huru-hara itu ieu dikersakeun nepi ka ayeuna teh teu aya naon-naon nya Tertib. jadi aman terkendali Tertib. ya lanjut tah di mangkukna nepi ka ayeuna abdi cicing di rondak rampun lanceuk Di pos we. dugi ka ayeuna teh dina 10 renceng kopi teh seet setengah renceng deui Ya. nah saya teh jiga si cepot bieu Dua laporan itu. Nya akur itu. setengah renceng deui rokok we upami rokok pasti setengah batang deui nya Dah. geuning-guninga apa kulantaran maneh digawe kulantaran maneh keamanan kulantaran eueuh itu ieu dina mangsa eueuh pagawean maneh teh ulah ngahibur diri jeung si cepot main gaple bener Nya. maneh ngepung balakeun si cepot leh wae nah geuning-guningan Digening. tadina mangsa sabot maneh keur gapleh aya tatamu nyaeta ti jajar Sokalima residorna jeung Adipati Karna uningat di mana apaan si cepot di laporan goblok si etanya wajarkeun teh ka WC we hungkul Bila laporan lagu. ampun beureum beungeut aing Pasti era atuh. jadi kumaha dawala aya di sajebat eta cekap sakitu hapunten abi kaisinan mangga permios assalamualaikum Teh ai. geus dawala geus siap pake ngerakeun aing sia teh bagong Wira. cerekan cerekan di era aing mah Wira. nya ampun laku lampat teh sia teh hareupeun gegeden nepi ka era kieu beureum beungeut geus bae da besar wajing dewek beungeutna